basa pisan muksua pisan nujuku melayang di awang-awang aya nu nyabet sahaya tur ngawujud hiji makhluk sengit kastori angin-anginan sing horeng ieu teh makhluk ti kahyangan punirahangan dika ya pot dah edan waktu nak maneh balik sakiti alang-alang kumitir ngadak-ngadak genyelong nu taya papadana paribasana kawah candra di muka cing beledug widadari pating jarerit para dewa pating karocea tangtos jarak pangaribawa ulah ku pangaribawa maneh jalma anu dipitnah batur kena musibah beres tenan naon kaula rek ngagupai lelemutan maneh anu ngencar tina wujud bongan wujudna butut teh nyaeta rangsak kakenaan ku panah sarotama tatu dina wujud ngalantaran kenyawa maneh ngencar leres manuk lepas tina kurunganana nu jauh cunuk nu anggang datang he lelemutan kalayan izin anjeunna tenang kalayan izin anjeunna cumohon lain kalayan ridho anjeunna kalayan hikmah kalayan pitulung anjeunna gede kulit patepung dijeng kulit urat patepung dijeng urat getih patepung dijeng getih daging patepung dijeng daging waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji baliah nuroniah jeung kamilahna manunggal deui cager maneh kalayan izin anjeunna eta geuning alhamdulillah kula polisi nah jeung majus jeung naon hirup ku hirupna alah jang kang ade ah aya aing di alam mana bieu teh nya euy buah kulahan aya nu nakonan kang aya nu ngabledag kana ti koro nepi ka las teu eling nyetak tos aya eling-eling di dieu teh di mana euy lah asa ngimpinya kan buah kang di alam barja loba tutuwuhan alam astagfirullahaladzim ngahariwangkeun itu duluan gitu cing usap-usap serba bodas moal malaikat olah nya di alam kubur murid cewek malaikat jigana rek nakonan ke akas milu jeung tepang nuhun ulan nya malaikat lieu nya tuh serba bodas mah panuhun ah ulan ku bahasa Arab abdi mah wah bisa ngajawab eta mah kana urang Arab abdi mah iya nu mata kudu dek ngaji ge kitu tah rumah we kula jelema bodoh abdi mah ya awam kana Quran mah tapi nah geuning malaikat teh bahasa Sunda batur nah cek maneh malaikat urang mana cenah orang Arab da bahasana ke bahasa Arab ning man robuka cenah geuning ya kumaha jawab pot nggak lain urang Arab malaikat teh urang alam malakut di mana tadi
anu bakal kahartieun ku bahasa ku malaikat teh lintang ti bahasa Rasul gitu kan ulah dicanakannya lieur wah saya tahu apa kayaknya ku bahasa maksa malakut gitu mah jadi itu sanes malaikat lain tak gini alhamdulillah saha salira teh sieun hayang pensakakinya hok maneh ka kaula kantenan lah dari wayang silsilahna kaula teh boga anak salira teh kagungan putra istri pameget anak kaula teh lalaki berarti pameget lalaki saha kakasina ngaran anak kaula teh ngaranna teh Semar eta Kang teh da wake ngarenghap kelana Semar mana teh kamar mangelan gitu da seueur Semar teh aya nu nyebut Asep Semar we aya Asep tukang Semar judi teh mah Asep Semar teh mah Semar nu matak dengekeun heula oge kaula teh boga anak lalaki ngaranna Semar nuhun Semar oge boga anak deui lalaki ngaranna Cepot teu geuning boa-boa jadi Cepot ka kaula teh Aki itu pernah na teh Kang engkong aja teh kakek ini teh keke urang keke lagi urang uang Sulanda ieu teh handap ieu abdi teh gaduh bapa Semar abdi teh gaduh bapa Semar nya Semar kagungan Rama ente si eta bawa kaki jadi abdi ka salira teh naon pernahna Mang jauh nah itu apa engkong kong mah kakek-kakek buset dah kirain bukan engkong bahasa ieu teh Aki nya buset manya ari abdi incuna geus kolot aya Aki ngora kene geus beda alam di alam Aki mah eueuh kolot eueuh budak rekep deng-deng papak sarua dalam padang poe panjang teh aya nu genut eueuh rata nyemplung nya ieu teh Aki abdi anu teh beda alam uluh Aki Mending Aki teh kasep ari abdi goreng bacut ai turunan mah turunan kasep akan di mana ya saya abdi keur orokna kaduru katana henteu ada pipa kita abdi teh divaksin bisa jadi imunisasi Aki nasib abdi aya kitu di dunia teh geuning riweuh pada degean di dunia maka apa maneh dunia nya ieu nu katinggal gunung laut cai jeung sajabana ta eta mah kapurna kan eta nu katempo ku maneh teh kapurna doh ulasan kapur kumaha maneh geus nyaho dunya mun ieu nu katinggal ta ieu mah nu katinggal mah kapurna doh ai dunya mah alam riweuhna eta urukan teh Kang hawa nafsu riweuh dunya mah kek lieur ya abdi ya abeh teu lieur ai mobil teh eta teh kapurna dunya mobil teh mun maneh meuli mobil artina meuli kapurna tah maneh teh bakal abus ka dunya ka mana ka alam riweuh naon kudu mayar pajeg kudu ngabengsinan ngolian kudu boga SIM oh eta teh riweuhna dunya teh nu matak supaya maneh ulah riweuh ti eta dunya ting sobar jeung tawakal can kudu
boga garas. tarima ke nu aya tong mikir nu lain-lain ulah hayang komo emung sabab maneh kadunya teh teu hayang jeung teu emung Beres. halah Garas kan sempurna. maneh memeh kadunya inget teu henteu bohong inung keur lanjang bapak keur bujang maneh inget harita aya di mana henteu Di mana? bener henteu inget henteu bener nuhun tah waktu maneh keur teu inget harita hayang dahar henteu hanaang henteu tunuh henteu Iris. geuning eta inget Eta. Nu dicaritakeun ku Akang. aing kudu ngomong naon nya Burokan nu matak di dinya keneh oge maneh teh geus ngabohongan diri laras. nu matak kudu inget ti mimiti init nepi ka ayeuna jeung balik hartina inget kana purwa daksina Purwa. purwa itu marang wiwitan Daksina. daksina wekasan daksina wekasan nya alam nikmat eta Alam nikmat. Eta bener alam teu aya nu nagih ka abdi harita mah aya. Beda jeung di dunya. nu aki da kitu ge jobray beda rasa nu narima mah geuning da ngomong ka ucing mau narima teh Janja. nah aya naon di abdi ieu manusa Kahengan teh Kang. hari ieu abdi ta eta mah wujudna eta mah ruksak pot da kurunganana nu matak maneh sing jadi insan kamil mukamil sampurna dina jeroning sampurna sampurnakeun fasilitas anu aya di maneh jeung ulah boga rasa geus nepi terus sapanjang hirupna diajar sabab Rasul oge kapan ditinggalikeun tanda-tanda keagunganana Doh. dali bakal katempo kabeh mamoal sabab maneh teh dibatas pikiran teh saperti ayeuna maneh keur mikiran gaang moal kapikiran bancet Terbatas jami. nuhun ulan cing ngarumasakeun hirup dibatas boh umurna nuhun kade maneh bisi gede hulu kumalungkung Doh. temongkeun kalemahan diri di mana pagih jeung batur temongkeun kaapesan diri di mana pagih jeung batur hartina maneh teh kudu cicing di sahanapeun batur sagala rupana oge tina tekad ucap jeung lampah teh sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor entepan buru-buru bocor-bocorkeun eta hawa nafsu ti ayeuna bisi maneh tigebrus ka neraka Dah. ngar eta seuneu ka maneh nu diduruk teh maneh engke teh suluhna ge maneh nu panasna ge maneh da dijieun ku maneh Dah eta Kang kasauran sepuh. atuh lamun kitu mah tong mikiran baturnya pashadu ala angpusikum saksian diri maneh ulah mikiran wae batur leres lah Ilmu teh Kang. nah sanes di kapungkur atuh abdi teh dipapatahan ieu Pagina ge kana kajeuna. usaha maneh teh dipaehan teh warjuna ulan sabab dipitnah abdi teh pajarkeun teh cenah ngabantun garwana pada demi Allah teuing ulan suwer abdi suwer tah Naik ke bocil. bujang hiya kan nyaring teh ngimpi-ngimpi acan abdi menyaan resep teh kana kongkorongna abdi mah Aya ngajual aya. nya jadi bunga upami ninggal dudungan rejem teh itu ulan Greg. aya injeun Recep teh atuh yep. duka kumaha teh abdi teh nepi ka ditekan terus-terusan pajar abdi padahal abdi teh tos aya jalan penak sareng hiji jelema nya kaula apa Roh, geus ka monitor atuh ku sepuh mah. abdi teh hayang ngelespati teh ka Arjuna nepi ka komokadorna mun hayang mitas kana kana ti corona Boro-boro akang. tah lamun maneh boga tekad kitu
Eyang dek ngejat ayeuna keneh moal nulungan ka maneh. Lamun aya dir dina hate hayang malespati. Doh. Ingat maneh percaya pangeran geus nyieun neraka? Perjanten. Lamun maneh percaya pangeran geus nyieun neraka, nah maneh kudu ngewa. Keun bae da aya tempatna. Aya. Kamu apa ya? Jadi lieur aing kumaha ieu nya. Dibawa ka di jalan dari. Dibawa ka jero lieur ah. Bapak oge tara ngobrol nu kieu. Nah itu tara ngorehan menjelma. Sagala rupa perkara jajadian di dunia ieu mah lulu jajadian anjeunna wungkul. Maneh kudu muka sapah artina tobros paningali. Contohan ku Rasul. Rasul dicaci, dimaki, dihina, dipitnah ku batur ngalawan. Henteu. Lain teu ngalawan tapi nemongkeun lalawananana. Lamun batur ngahina anjeunna mah muji. Leres. Sabab anjeunna geus muka sapah eta nu ngahina teh anjeunna keneh nguji ka anjeunna. Eta Waduh. lawanana teh eta. Kaduhung teu wawuh ti baheula aing mah geus pohoan geus kieu mah. Oh, ayeuna inget isu poho geura. Oh, babari poho bener. Oh. Nah kedah kumaha atuh ari abdi teangan mimiti kajadianana wayahna rengsekkeun ta eta solusi ngaranna. Eta jalan keluarna. Solusi lalu lintas Polisi. eta mah polisi atuh ieu mah solusi teh jalan keluar. Antong dicanak basa nu kitu urang teu ngarti. Teu ngarti. Da abdi mah teu sakola. Teu apa ka Anu nyambungkeun rasa we ah. Nu keunakeun hate nya ka. Tong make bahasa istilah aduh teu ngarti. Benar. Nya sabenerna aya hiji raja Doh. anu ngabogaan cita-cita hayang boga pamajikan kawin unggulan. Eta teh adilanceuk saguru saelmu, elmuna teh elmu kadugalan. Wah, di alapna teh eta we. Di negara Paranggubarja. Baris. Istijrad. Elmuna teh teterak dikadek, teterak Papakara. hartina manehna teh ngelmu teh oraanna braja ingkang tumama moal aya pakarang nu bakal teurak ka manehna. Kadugalan. Leres. Taeta nu ngabogaan dosana patih ngajadikeun maneh sabab bisa mansala putra mansala putri. Wallah. Waduh. Buka gagahna. Anu mimiti pangih jeung maneh taeta nu boga dosa teh. Nah siri kunaon ka abdi geuleuh ka maneh bogan mimiti pangih teh jeung maneh. Da eta lo bakal ya da. Oh, mulai paingan barang mimiti pangih teh mun jibang jebenge ka ieu. Padahal teu kudu kitu nya euy pangih jeung aing mah. Ah, kudu urang mah. Nya. Biasa-biasa we. Ulah nyalakeun ka Arjuna sabab naon sabab anu nyokot winungulan teh nu jiga maneh ta Arjuna teh nuturkeun jiga. Jah. Tambah diperkuat teh ku nu laporan yen nu nyokot teh asta jinga wajar teh kitu-kitu acan. Lares. Eta dorna eta mah ngabumbuan. Ngabumbuan samara teman. Naikeun tensi amekna Arjuna. Tah kitu. Jadi solusina cokot subadasa nu paling deh winungulan cokot kumana tu dipila Tuh. Mari dibantu kumaha ku abdi da pugu abdi sia eureut pakeun pusat bahan paribaosna kedah jeung ilmu na sagala rupiah oge. Eyang dek marengan maneh. Doh eta. Eta teh rajana kadugalan ilmu na ai apesna teh lamun diseuseub bujalna. Aya
kalemahanana eta geuning. Apasna teh diseuseub pujalna nyaga Raja Sakti. Seuseub ku maneh paeh putus riwayatna. Diseuseub pujalna apa cing ai bujal bah mana? Nya di kecumjurungan. Mun teh apa bujal-bujal acan. Eta bujal teh nu musit tina beuteung. Musit nu molongo geuningan. Oh iya. Ta ari adi mah dijejek inung sukuna sabab ilmu kadugalanana di dia ditulana. Eta apa sih? Dina inung suku. Eta teh patihna. Inung tere. Lamun tilu dulurna ngeus dina inung tere meureun. Jig sakitu meungpeung manehna keur paduduaan tiluan jeung winungulan cokot ku maneh belaan engke maneh bakal ngalakon di ditu kumaha ceuk winungulan we da eta winungulan teh lain awewe samanea sakti teh saya atuh kulan nuhun aki ka rumaosan mah kumaha teh aki seneng duren oh sok meser atuh lain mere kamari kesaan 10 we aing gablek incu kieu cilaka. Lieur kulan Arek hiji geus. Aduh, ampun. Wanyangsang boga incu kieu. Alah, nuhun aki. Ieu katuh sakali-kali mah teh abdi teh longo ka lembur. Atuh. Nya. Panglongokeun kitu Ki di sawarga aki mepanggil teh nya. Ing abdi hoyong ka sawarga. Pangihkeun heula lawangna. Ai lawangna teh di dunya. Alah. Lawangna teh di dunya. Buktoskeun we. Lawangna teh kumaha? Lawang sawarga nya dicaci, dimaki, dihina, dipitnah tong dilawan. Tong jawab ku siri, jawab ku kanyataan. Eta lawangna, jawab ku kasobaran. Eta lawangna. Kuat ku eta yakin anjeun. Hanya abstrak euy. Oh, kieu bener. Oh. Enteng bangga. Saya tuh lah. Abdi bade mios ayeuna. Jik geura ini. Mios sakit. Oleh-oleh di aki naon? Oleh-oleh sok tamka dia ke leungeun maneh. Tah camprakeun. Ngan ulah sateungeu-teungeuna lamun lain teungeuleunana. Omat. Walah. Lamun dek neungeu jelema inget ka aki. Dae. Tong. Jik. Kade ulah teteungeu di jalan.